sadayana tepangkeun wastapun Riji Sucil Cundira ti 2 APGSD Universitas Pendidikan Indonesia. Simkuring di dieu bade ngadongeng ngeunaan nyamuk nusok disadana ceuli. Ets kedap simkuring di dieu teu nyalira. Aya rerencangan simkuring nyaeta tepangkeun wastapun Sofia Dwi Aryani ti 2A PGSD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Serang. Simkuring di dieu salaku editor dina ayana dongeng ieu. aya nu tos terang kumahanya dongeng nyamuk nusok disadana ceuli teh. Kieu caritana. Judul carita Reungit nusok disadana ceuli. Tema ulah nyokot barang batur. Tempat atau latar leuting di kerajaan negara reungit. Di zaman baheula aya hiji kerajaan negara reungit. Anu diratukeun ku reungit eta nyaeta awewe. Eta nagara teh pohara beungharna kacida. Tentarana ge garagah. Kitu deui patihna anu satya. Sang ratu kacida pisan gindingna. Pakeanna harurung herang, ditambah make gelang jeung suung emas. Meni wibawa pisan pokona mah sang ratu teh. Dina hiji peuting keur jemplang-jempling, aya hiji sosok jalmi nu lebet ka kerajaan reungit eta. Kabeneran tentara anu ngajaragana teh nuju barebut hibra. Atuh jongjon eta jalmi lebet ka kamar ratu. Jeung kabeneranna deui. Ratuna oge nuju bobot hibra naker deui. Eta jalmi teh nya kakarayapan ngadegetan sang ratu reungit. Tuluy suang emas nu dipake ku ratu reungit eta dicoplokan. Tapi kakarak oge dicoplok sabelah, ratu reungit eta kaburu gugah manten. Tuluy ngagerowok, "Tulung!" Eta jalmi terus langsung kabur keluar bari mamawas suang sabelah. Tentara anu ngajaragana tuluy ngarudag. Tapi eta jalmi teh angger teu kasusul gerak. Kaisukanana sang ratu marentah ka tentara jeung rakyatna. Sakabehan bangsa reungit kudu neangan suweng anu dipaling eta. Tempoan kabeh dina unggal ceuli jelema. Ceuk ratu reungit teh. Di harita sakabehan reungit nareangan eta suweng nepi ka kiwari. Reungit-reungit teh masih keneh nareangan eta suweng anu sabelahna. Nempoan kana unggal ceuli jalmi-jalmi bari disada. Sweng cenah. Nah, jadi gitu isi dongeng ngeunaan nyamuk nusok disadana ceuli. Ets aya oge amaltina dongeng ieu. Nyaeta entong sok cokot barang anu batur. Kusebab eta lain milik sorangan. Barang anu lain milik sorangan eta moal barokah ka hareupeuna. Sakitu wae dongeng anu bisa simkuring nyaritakeun. Mugi-mugi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.